Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i ari ieu eta bab bade mertelakeun pirang-pirang kalimah isim anu diropakeun. Al marfu'atu ari pirang-pirang kalimah isim anu diropakeun sab'atun eta aya 7. Wahia ari anu jeung ari anu 7 teh al fa'ilu tegasna kahiji isim fa'il. Wal maf'ulu jeung kaduana isim maf'ul. Alladzi lam yusamma anu henteu disebut-sebut naon fa'iluhu fa'ilna itu si maf'ul. Wal mubtada'u jeung mubtada wa khabaruhu jeung khobarna itu mubtada. Wa ismu kana jeung isim kana wa khawatuha jeung pirang-pirang baturna itu isim kana. Wa khabaru inna jeung khobar inna wa khawatuha jeung pirang-pirang baturna itu khobar inna. Wa tabi'u jeung isim anu anut atawa anu ngilu-ngilu lil marfu'i kana anu diturutanana. Wa huwa jeung ari tabe teh arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. An-na'atu tegasna kahiji na'at wal atapu jeung kaduana atop wa taukidu jeung katiluna taukid wal badalu jeung kaopatna badal. Babul fa'ili wallahu a'lam bishawab.